Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kene tiasa petepang dangu deui tiasa sasarangan desok sanesepung di cumantara ngalangkungan channel Carson Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna si balung tunggal karya Carson Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-20. Nah, mudah-mudahan kayana ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu mangga brahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disiklakna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta tengah memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sapodos teu nyangkolong ting kana waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng surat teh wilujeng dangukeun wilujeng manto dina hapena sawasta. Brung. Para mitra kaum dangu sadayana. Eta jalma nu ngaran si Gondrong amarah anu kacida pisan amarahna. Sabab ceuk pikirna ieu jalma nu ngaran Sambada teh geus ngera-ngera manehanana. Pok si Gondrong harita ngomong. Sambada. Aram jadah sia. Suwani-wani ngaganggu karena keamanan aing di dia ya. Aing teu nyaos saha sia. Penting ayeuna sia lamun hayang salamet ini tieu pitempatan. Atawa sia modar dinalikeun aing. Lucu euy. Ceuk Sambada. Lucu guna naon sia. Rek modar mah jeung nyebut lucu ka aing sagala. Nya. Modar acan geus nyebut rek modar. Yeuh dengekeun. Anu hak maehan aing teh nyaeta Allah anu geus nangtukeun iraha aing pae. Lain maneh aing algojona sia kudu modar. Aing mah kieu we lur. Gondrong daripada ilaing beberowekan teu pararugu sok lah urang padu hareupan ayeuna mah saha nu leuwih unggul di dieu urang dilalajoan ya ku urang pasar we sakalian ya kagok teuing ceuk Sambada harita bari nguniang nangtung si Gondrong harita neungteup seukeut ka Sambada anu tenang nakeranan leumpang nyampeurkeun ka si Gondrong kana tengah-tengah lingkungan. Si Gondrong anu beungeutna harita pinuh keleutak. Pok ngomong deui. Hade euy lamun kitu mah. Ayo. Geura maju sia. Curilat. Si Gondrong anu geus sulut amarahna harita ngacurilat. Nyampeurkeun ka Sambada anu keur nangtung mancu dina tangtunganna kalayan tenang nakeranan. Sedangkan dua anak buahna oge sarua harita anu memang aya di tukangan si Gondrong anu geus ting karuniang hudang. Anak buahna waspada sabab kanyahoan ayeuna mah jalma anu disanghareupan teh lain jalma sambarangan. Sia lain kala ngajar dog. Odaran eta jelema yeuh. Anak buahna geus teu ngomong deui curilat harita ngacurilat deui nyampeurkeun ka Sambada. Sanggeus kitu anak buahna ting sariut ngirimkeun seranganana ngagunakeun pakarang masing-masingna. Harita gerakan-gerakan anu gancang harita geus jelas lamun jalma
kitu-kitu wae mah geus bakal reuas atawa sahenteuna meureunnan geus bakal tatu ku bedog-bedog musuhna anu ting sariut gancang nekeranan. Nyimayang anu keur nangtung di satu kangeunana Mang Ohan harita hariwang nekeranan ka pamuda anu ngaran Sambada sok sieun kumaha onamna. Nyimayang harita muntangan kana pigeunan teh kana pepeuteyan Mang Ohan bari leungeunna ngageleter. Panonna neuteub ka hiji pamuda nya teh nu ngaran Sambada. Mang Ohan. Tenang. Tanyang non. Eta pamuda nu ngaran Sambada. Amang yakin eta pamuda lain pamuda biasa. Tapi Om, yang harapan si Gondrong kan man sanes jalmi sambarangan. Nya. Tapi gerakan anak tingali. Tadi kur tiba nyintrek kana peureupna si Gondrong oge si Gondrong geus ngadorong nu komo ieu anak buahna. Bet amang oge mampu ngelawan anak buahna komo eta Sambada meureunan. Nyimayang teu ngomong deui semak heueuh. Anak buahna mah gampangeun tadi oge Mang Ohang ngalawanna. Tapi ngalawan si Gondrong Mang Ohang kateter. Nyimayang neuteub seukeut ka Sambada anu masih kene tenang, mancuh nangtung dina tangtunganana. Anak buah si Gondrong anu ngurilingan ka dirina bari ngamang-ngamang bedog harita ngagigila ka Sambada. Semerut salah saurangna harita nyebrut. Sedangkeun anu saurangna oge teu eleh geleng harita nyebrut arek nyacar bolang suku Sambada anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana. Sedangkeun ti belah katuhunana mung eleh harita langsung ngagunakeun bedogna rek nyacar bolang kana awakna Sambada. Kukuk kadenge bedog meniting sariut nekeranan mentak ketir nu ngadengena. Tapi keur Sambada harita ningali bedog dua musuh anu kawas kitu. Manehna tenang nekeranan sakolebat harita manehna pindah tempat ngagurakeun aji kasakten anu memang pinahna teu kaciri ku musuhna. Nyawa-nyawa geus aya di satu kangen lawan anu keur nyekel bedog. Sedengkeun anu narajang harita kalengitan awak Sambada teuing ka mana ngilesna. Ceuk pikirna Sambada anu memang geus teu katempo deui. Barang keur hulang-hulang kitu sakolebat leungeun Sambada ngakitik kana palbabu puceuli eta musuhna. Hiuk gebrak. Cungkal, bro. Jalma salah saurangna harita ngacungkal sedengkeun anu aya di sagigireunana harita ngareret ka Sambada. Barang ngareret kitu teu dibere kasempatan ku Sambada pikeun ngarenghap, sakolewat dadana harita disiku ku Sambada ngagunakeun sikuan anu sakitu hebatna bari narik leungeun musuhna. Hiuk geduk dek. Prolo. Eta jalma langsung utah sabada harita. Bro, nyuh. Kur sagebragan harita ku Sambada eta jalma nu duaan geus nyuh. Si Gondrong ningali gerakan Sambada anu cepet tur meh teu katuturkeun ku panon biasa. Dina hatena pok ngomong, dan ieu manusia luar biasa. Si Sambada sah guruna ieu. Aing kakara ningali jalma nu model kieu ieu. Ceuk Sambada harita. Atanapi ceuk si Gondrong harita bari neuteub seukeut ka Sambada. Sambada anu nangtung mancuh dina tangtunganana disambeurkeun ku si Gondrong. Tete lah hebat euy. Hebat dewek ngaku kana kahebatan ilaing euy. Tapi tong disebut ilaing lamun teu sia, lamun teu aing teu mampu ngagorok sia. Buktikeun lur. Ulah kur ngomong hungkul lah. Nah, teuing da ngomong oge budak leutik oge bisaeun atuh. Nu penting mah bukti. Sok buktikeun nepi ka mana ieu? Ceuk Sambada harita. Atuh puguh we si Gondrong geus mah tita tadi amarah, ayeuna katurug Sambada asa ngahina ka dirina. Kan curelat harita si Gondrong ngacurelatkeun awakna make tangan kosongna lemor. Kukuk. Pereupna anu kating-kating sariutna keranan lir ngaleuwihan suara bedog anu ting sariutna eta peureub bakat ku gancang gerakanana si Gondrong. Nyimayang harita nu kamar paparekat muntangan kana pepeuteyan Mang Ohang. Mang Ohang dina hatena pok ngomong, dan ieu Sambada bisa ngelit gerakan sakitu gancangna meh teu katuturkeun ku panon aing. Aing ge sarua jawara. Geus moal mampu aing lamun kudu ngalawan si Gondrong make gerakan kawas kitu mah. Geus puguh kanyahoan tadi oge. Mang. Duh, malah naon gitu, Mang? Tenang geus moal.
Pokokna mah non kada percanten sambada linjami sambarangan tingali dina gerakan-gerakan anak dina nyana sambada anu lincah harita kakenca kakatuh ngalirkeun sirah si gondrong sambada anu ngagunakeun aji engkang-engkang sakti nu sok digunakeun dina luhur cai ayeuna digunakeun di daratan ngagunakeun pinah-pinahna lir ibarat lalir anu memang tidak bisa gancangna tepak ka dieu pinah ka dieu ditepak pinah ka dieu nu antukna si gondrong lingbung harita bakat kungunag-ngunag awak sambada anu cocorelatan lir ibarat sinar anu ngapagulung-gulung sakabeh nu aya di dinya oge teu puguh mana sambada mana si gondrong sabab dua-duana oge ngagunakeun aji kasakten dina tingkat ilmu anu memang sampurna sambada anu ningali kelemahan si gondrong harita pelebah iga burungna sakolepat sambada harita ngepretkeun ramo-ramo leungeunna kana pelebah iga burung musuhna yuk plak yadaw calik jeug si gondrong harita ngacalik jeug ka tukang aya dua lengkahna sedengkeun sambada harita ngangseg dimun maju nyerang ka ki gondrong pikiran sambada moal arek dibere ngap ieu jalma nu ngaran si gondrong lantaran kahiji supaya entong lila teuing manehna tarung barang harita sambada atanapi si gondrong mantegkeun sukuna ngeureunkeun ngadaligdeugna sakolebat dengan sambadra anu nyampai dina pelebah dada manehanana hiu keduk das yedat jongjong tru si gondrong harita jiga nu keur mabok daligdeug nepi ka nangkuban harita prolo si gondrong harita utah getih ngalai tina pelebah sungutna getih lalamaran harita nu warnana hideung nandakeun awak si gondrong geus kabeunangan ku aji kasakten anu diterapkeun ku sambada kurang ajar sempet keneh si gondrong harita maki-maki ka sambada sedengkeun sambada anu imut ngagelenyuh harita ngadeuketan sakitu kamampuhan teu geuningan jago pasar teh ieu hudang ceuk sambada setan alas kurang ajar ceuk eta jalma nu ngaran si gondrong masih kene can bisa insaf ya jalma jika ada mah ieu ceuk sambada harita bari sakolebat leungeunna ngaceuang kana pelebah kerah eta musuh kalawang eta jalma dialungkeun ciga ngalungkeun daun ante ngaranna bongol kalapa we eta bongol cau kalawang kubrag eta jalma harita nyuh si gondrong dina coloberan dina pelebah pemotongan hayam atuh puguh we awakna kabeh pinuh ku leutak lantaran coloberan hayam ngaranna oge atuh nu paragi pambuangan hulu hayam jeung sajabana atuh sagala rupana awak sambada antara awak si gondrong pinuh ku bulu-bulu hayam jeung sagala rupana menikot bau nakranan atuh puguh we si gondrong harita geus anu teu bisa walakaya beuki nyuuh wae sirahna nyangheuy di darat sedengkeun awakna sapotong asup kana calubakan warga nu aya di dinya harita saleuserian ningali si gondrong anu geus teu walakaya dina leungeun sambada hudang ceuk sambada harita bari ngadeuketan ampun ceuk si gondrong harita sanggeus kitu sambada ngareret kadua anak buahna nu kakarak harudang harita bari tinggi ragi jeug anjeun taekeun anak dunungan anjeun tuh bawa ini ti ieu pitempatan tong sakali-kali deui anjeun jeung dunungan anjeun datang ka ieu pitempatan sabab lamun sakali-kali deui kanyahoan ku kula geus tangtu anjeun jeung nu jadi dunungan anjeun bakal paragat tah nyawa teh ceuk sambada harita bari corelat sambada sakolebat harita leungit ilang tanpa karana lumpat teuing ka mana ngilesna atuh puguh we kabeh nu aya di pasar harita bingung sambada teu kanyahoan ngaliesna Neng Mayang ngarasa hanyelu sabab manehna nu tadi mah hayang ngobrol katawa kumaha we meureun ka sambada nu kasep nu katingali ku manehanana ayeuna ujug-ujug ngiles ilang tanpa karana teuing ka mana bari sareretan Nyi Mayang nu pulahak polohok katingali ku Mang Ohan non yuk urang uih yuk Mak
Eta jalmi nu nemi sambada ka mana? Mamang oge teu terang ka mana jalmi teh eta. Bakating ku sakti tur gagah memang jalmi masuk ka itu tah. Hayu Mang Ohang anu paham tur ngarti tangtu nyimayang meureunna naksir ka eta jejaka anu cikeneh nangtung tur tarung jeung si Gondrong. Sedengkeun si Gondrong harita dipayang kuduaan sajalma nu kaliwatan ku awak si Gondrong anu pinu ku leutak kabeh nutupan irungna sabab bau bangke. Ek teu bau bangke kumaha? Letak calubakan paragi pamiceunan sampah hayam nu tangtuna meureunan. Kalau lobaan mah bangke bugang hayam we meureunan sok aya di pasar biasa. Tidinya pasar teh kasebutna aman. Sapoe, 2 poe, 3 poe tur nepi ka saminggu can aya nanaon ka pasar. Boro-boro aya ting kolongkong. Sakabehanana bunga tur ngarep-ngarep deui sambada datang ka dinya. Urang pasar tangtuna lamun datang deui sambada ka dinya rek nganuhunkeun we sakumaha ilaharna jalma anu geus nyieun kahadean ka pasar tu urang pasar tangtuna nu asa kahutangan budi. Ngaran sambada anu seungit di eta kota. Ngaran sambada anu jadi sabiwir hiji. Sedengkeun nyimayang beuki gering we pikiranana hayang papangi jeung sambada tapi kudu ka mana neanganana. Sedengkeun Mang Ohan anu ngarasa karunya sabab kajenting Mang Ohang teh kasebutna badega tur pengawal nyimayang lamun cacarita tara ngomong ka sasaha iwalti ka manehanana atawa ka pembantuna anu ngaran Biiroh. Seperti dina poe isuk-isuk harita Mang Ohan anu geus beberes pok ngomong ka Biiroh. Biro. Kumaha Bojang? Non mayang ka mana? Non mayang teh tadi teh aya di dieu da tapi duka ka mana jiga nu hulang jentul wae kunaon nya? Emang non mayang teu nyarios naon kitu Bi? Teu peugo emang aya naon kitu? Henteu. Ceuk Mang Ohang. Nu tadina marek nanyakeun sugan we. Nyimayang teh ngobrol ka Biiroh tapi tetela nyimayang teu ngobrolkeun naon. Berarti kur manehanana anu apal yen nyimayang naksir ka jalma nu ngaranna Sambada. Mang Ohang oge bingung kudu ka mana neangan Sambada. Sabab Sambada anu ngaran Jawara model kitu mah geus hese di teanganana. Lumpatna oge lir ibarat kilat sakolepat. Aneh. Ka mana ini tanya Sambada teh. Aing makarunya kan nyimayang. Jika nu kagegeringan kitu memang teu pernah ngomong kanu lain mah. Sedengkeun di tempat lain nyaetana masih keneh di ruanganana. Juragan Darta kalaporan ku si Dudung. Yen di pasar aya Jawara budak ngora anu kasep ngelempereng koneng cenah. Anu geus ngelehkeun si Gondrong. Juragan Darta kaget anu kacida pisan kagetna. Pok Juragan Darta arita ngomong ka si Dudung ka pembantuna atanapi pengawalna. Dah bener Dung. Di pasar teh aya budak pamuda anu ngaranna Sambada tur bisa ngelekeun si Gondrong. Mohon Juragan. Aneh pugoge eta budak pamuda teh nu ngaranna Sambada sageus ngelekeun teh cenah ngaleungit ning ka mana. Sajorelat cenah da meni teu katempo ngaleosna oge. Luar biasa. Sugan apal urang mana cenah eta pamuda teh. Teu terangan namina mah terang da sadayana ge parantos terang namina mah nya teh Sambada budakna kasep ngalempereng koneng eta jalma teh. Kumisna ge nepi ka ngajiripit atuh. Nah masih kene budak pamuda atawa geus bogas pamajikan. Oh masalah perkawis eta mah teu terang. Tapi nu ningali nilik dina pangawakanna masih kene ngora teh budak teh. Jigana mah rupina mah teu acan gaduhan istri ieu. Oh kitu. Emang kumaha kitu kan? Henteu dewe nanya we. Ceuk Juragan Darta harita. Tekung sirila harita katingali Nyimayang anu rek asup ka kamar. Mayang. Reg Nyimayang harita eureun. Oh nama?
Kadi heula sakeudeung. Ini tung kadi tujuh keluar heula. Mangga juragan. Si Dudung harita keluar. Nyi Mayang nyamperkeun gek diuk tina kursi di hareupeun nu jadi bapana. Mayang. Cenah Mayang bareng jeung Bang Ohan ka pasar. Kamarinya. Basa minggu ti heula teh. Mohon ama. Emang kumaha kitu? Mayang apa ka jalmana nu ngaran Sambada? Mohon terang ama. Emang kunaon gitu ama? Antu ama nanya we. Cenah nya budakna kasep ngalempereng koneng cenah kumisna ge demi ngaciripit cenah jika tukang dongeng. Mohon ama. Pugu kitu pisan kasep tukang dongeng oge pugugen. Oh. Kamana sugan ngilesna eta anu ngaran Sambada teh? Kamu ama teu terang pugu oge. Da sagolebat pisan teu aya. Gitu. Oh nyanggeus atuh kitu mah. Emang made naon gitu ama? Nya henteu. Nya hoyong ama mah yang apal we. Saha sabenerna Sambada teh nya? Nyi Mayang tungkul bari ngahuleung mikiran manehna oge sabenerna mah nu inget wae ka Sambada berang jeung peutingna. Sanajan manehanana sigah cicing tapi ari hatena tentep Noroweja tur Noroweco. Manehanana hayang papagih we jeung Sambada anu asa dina kongkolak panona. Tapi memang henteu betus iwal ti ka Mang Ohan manehanana lamun ngobrol. Kadang-kadang boga pikiran Nyi Mayang hayang init neangan Sambada. Tapi geus tangtu moal diizinan ku jadi kolotna komo deui manehanana henteu boga basic atawa henteu pernah diajar ilmu silat tu tangtuna. Kolotna anu moal ngijinan nyata Juragan Darta tong boro-boro ning kitu. Bet init ka masjid oge nepi ka dianteur atawa di tutur-tutur ku para pangawalna kaasup si Dudung jeung pagaweana jeung nu lainna. Ama. Kumaha Mayang? Nya entos atuh. Hayang bari kalebet deui. Oh nya juga tuh. Geus dahar. Entos ama. Nya juga tuh. Cik Juragan Darta harita leos Nyi Mayang anu geulis sarita init ninggalkeun anu jadi bapana asup deui ka kamarna. Sageus aya di kamarna Nyi Mayang gek diuk dina sisirannya ngahulang pikiranna inget ka pamuda nu ngaranna Sambada anu pernah kapagihna di pasar. Aduh cik keneh teuing ka mana Sambada teh ngilesna sebab teu puguh tong boroning kitu bet Mang Ohan wae nu kasebutkeun jawara teu mampu ningali Sambada ka mana initna. Sedengkeun Sambada anu diomongkeunana disaprak tarung harita ngacorilat init ninggalkeun eta pitempatan. Sambada lir ibarat kilat anu ngolebat. Kursa kolebatan geus teu katingali deui geus jauh ti pasar. Sanggeus jauh ti pasar Sambada harita nangtung mancuh dina tangtunganana eureun dina handeupeun tangkal. Bari ngiuhan Sambada kulantaran tangkal kai teh anu ngarumpuy ka jalan anu tangtu geunahna kalanan keur Sambada lamun ngiuhan di eta pitempatan ngiuhan tina panon poe anu mentrang dina waktu harita. Gek Sambada diuk dina batu hanapeun tangkal. Sambada anu kerung sabab manehanana sajorelatan tadi neuteub hiji wanoja anu geulis rancunit anu ngaran Nyi Mas Mayang nu tangtuna Sambada macan apaleun saha eta wanoja. Saha cenah wanoja anu tadi neuteub wae ka aing teh? Urang mana? Nah anu tadi nu nangtung gigireunna bapana. Tapi lamun bapana piraku teuing. Sabab ningali eta wanoja teh katingali lain jalma biasa, maksudna jalma anu memang anak saudagar jiga nama. Tapi lamun ningali bapak-bapak anu tadi
jika nama pangawal nah berenang katingali dina pakaian ge sing sarua hideung eta jawara mangrupakeun tukang silat berenang. Aing teh naon make jeung mikiran teuing wa batur ieu awewe teuing saha deui buat teuing papanggih deui buat henteu. Tapi aing kudu neangan dahareun ieu sabab aing can kadahar kan kararaban sangu itu tadi. Cek sambada harita barurat tereret. Terus lempang mapai jalan anu ngabulungbung eta jalan teh jalan gede anu sok dipake liliwatan ku bangsa delman we di perkampungan nepi ka kota kasup ka pasar. Da jaman harita macan aya sedan atawa motor atuh. Paling banter delman anu bana oge tina kai dina waktu harita mah nu ditarik ku kuda. Sambada lempang terus neangan tempat pikeun manehana barang dahar sugan aya we sisi jalan anu ngajual sangu. Tekung silila sambada harita nepi ka hiji tempat anu mana katingali ku sambada loba jalma anu darariuk. Anu hartina meureunna eta teh warung. Sambada sanggeus nepi ka hareupeun warung harita nangtung rurat tereret ka kenca ka katuhu. Anu dariuk di eta warung teh kurang leuwih aya 3 urang jalma meureunan kolot umur setengah tubuh anu keur ngarobrol teu pati tarik teuing we tinggal rendang jeung babaturanana kadang-kadang dibarengan ku seuri. Eta jalma teh bari barang dahar nginum kopi tur tingkelbung udud. Barang kadatangan sambada eta jalma tilu jalma harita narareuteup. Pok salah seurang ngomong mari daredena keranan. Mangga ujang kalebat sok tetap di dia calik tah boga warung harita kadenge aya nu ngomong nyatana beureunan urang dinya atuh ngomong teh sebab tukang warung teh geus apalin deui. Naon bari? Iya aya nu ka dieu. Oh mangga tuh ujang mangga Cek nu boga warung harita ibu-ibu mak-mak harita bukna geus bodas nita ka jadra antar bika sambada anu kakarak datang kadinya. Mohon bu. Punten bu, nyodong sangu di dieu. Oh sangu mah aya kasep mangga tuh bade sareng naon ieu teh bade sareng lauk pai satenepi. Sareng naon wae bade lauk teu naon bade pai sareng naon. Oh mangga atuh nya atuh sakedap. Cek nu boga warung harita si emak-emak. Si emak samemeh ngaladangan sangu harita pangiciankeun heula cai kana gelas gede. Song dibikeun ka sambada anu karasa tuus ti korona nginum cai 2 got nepi ka asa genahna karanan sabab eta cai teh teh maneh haneut. Tekung silila si emak nyodorkeun sangu gep ditarima ku sambada. Sambada samemeh dahar seperti biasa make tata krama harita nawaran ka warga anu aya tiluan di dinya anu keur ngararopi. Sararea mangut sanggeus puguh kitu mah deker we sambada harita dahar teu luak liuk teu kenca teu kakenca teu kaken. Sanggeus beres dahar sambada harita ngedekul da manehna mah memang tara udud. Pok eta jalma nu gigireun sambada bari neuteub manis someah teh harita ngomong ka sambada. Punten ujang. Uih ti mana tuh ujang teh? Atarampi bade ka mana kitu? Abdi teh nuju ngalalana puguh Bapak. Oh, nuju ngalalana. Emang kawit ti mana kitu? Abdi mah kawit mah ti desa Ciherang, Pak. Oh, ti Ciherang. Geuningan lumayan tebih, Jang. Sumuhun puguh ge. Kek. Ciherang teh satarang Bapak teh. Aya tetanggi kapungkur teh kantos ubar milarian ubar kapali ditu pami teu lepat mah namina teh Jaka Balungnya mun balung tunggal lah sok dicebat nama mun ujang terang gitu ka balung tunggal. Alhamdulillah terang Pak. Oh caket itu bumina lumayan caket Pak. Cek sambada harita ek teu terangku mah ka balung tunggal anu jelas nu jadi bapana. Hyang Puspa nu jadi indungna anu dikenal di mana-mana.
hiji jawara sakti tur gagah tur daek merek maweh ka jalma anu ngabutuhkeun. Tukang tulung tinulungan ngobaran betara daek dibayar sanajan kumaha oge. Oh, janten ujang teh panginten tatangina. Oh, pabalung tunggal pangintennya. Jawara hebat atuh eta majangnya. Mohon Pak. Ujang ngalalana bade aya nu dipilarian atawa nya kitu Pak. Nuju milarian pangalaman we. Oh, gitunya nuju nyalian pangalaman. Mohon saya. Masih keneh anom terus milarian pengalaman. Tos kagungan istri ujang. Bujang-bujang Pak. Bujang-bujangan kaduh bojo puguh lah. Abdi oge masih kulantang kulinting kieu. Saha nu terang atuh. Ari ujang teh keke. Pami ti Ciherang ka dieu teh sabaraha dinten jang ujang mapah. Atanapi kana delman. Tapi kana kuda. Mapah. Nya duka sabaraha dinten tos lami si abdi teh kukulintingan teh dan teu fokus atuh Pak. Kadang-kadang nginep, kadang-kadang ieu di mana we gitu. Teu fokus mapah teras. Tos aya kana 3 sasihna abdi teh. Tos 3 sasihnya duh. Barang keur kitu katingali aya 2 jalma anu dararata. Sararea geus pada apal eta 2 jalma anu datang teh. Eta 2 jalma anu datang teh mangrupakeun si Dudung jeung anak buahna saurang. Eta kabeh oge pada apal yen si Dudung teh anak buahna Juragan Darta anu pangpeungharna di kota eta. Waduh, anak buahna Juragan Darta. Cek salah saurangna harita ngomong. Nya ujang punten pada geseran ujang itu aya anak buah Juragan Darta tuh kada rieu sok rada amek-amekan maneh nama pamiheurin teh. Oh gitu. Sambada harita ngeser. Sabab ningali anak buahna Darta nu beki deukeut wae. Sangeus deukeut anakna buah Darta harita nangtung. Urat tereret ka kenca ka katuhu. Pok si Dudung harita ngomong ka si emak. Anu jiga nama geus wawuheun tur loma ka si emak. Mak. Mohon ujang. Pangadamalkeun kopi mak. 2 Cek si Dudung harita. Eta si Dudung teh mangrupakeun jawara kapercayaan anak Juragan Darta. Hiji si Dudung, hiji Mang Ohang. Mang Ohang anu memang kepercayaan anak Juragan Darta tapi jadi pangawalna Nyi Mayang. Jadi leuwih deukeut ka Nyi Mayang. Sedangkeun Juragan Darta boga oge kepercayaan ka si Dudung sabab si Dudung sarua jalma anu pinter ilmu bela diri. Nah sarua jeung Mang Ohang. Boga anak buah deui si Dudung teh aya kana 8 urangna. Lamun aya itu ieu boh di pasar boh di mana si Dudung sok nyampeurkeun tur ngamankeun. Komo deui lamun anak buahna kasenggol masih Dudung anu sok ngararamukna teh gitu. Jadi warga di kota eta mah geus pada apal deui kajeun di mana oge ka si Dudung teh kasebutkeun jalma anu dikenal anak buahna Juragan Darta tara aya nu daekeun ngaganggu eta kumaha. Mereka mana tuh ujang ieu teh geuningan? Nah geuningan mung duaan. Puguhkeun neangan jelema mak. Nah jelema bedah naon ujang? Bangsa tatanapi lain mak. Neangan jelema jang nu digawe puguh. Nah jelema jang nu digawe. Nya. Sambada harita kerung. Harita manehna ngareret ka si Dudung. Punten Kang. Mileran jalmi kanggo didamel di mana jang? Kang. Jang didamel di sawah jang. Geus puguh doh. Butuh jalema teh duka duaan ek tawa saurah sorangan. Nu penting mah bisa nurut kanu jadi dunungan gitu.
Dunungan akang teh ngaranna Juragan Darta. Boga anak boga kacida pisan geulisna jang ngaranna Nyi Mayang. Walah. Jadi mun aya mah babaturan ujang eta saha we. Rek daek gawe gitu nya macul di sawah gitu. Ayo miljeng mamang ayeuna. Ceuk si Dudung harita. Sambada teuing boga pirasat ti mana. Manehna ngadadak hasahayang milu. Hayang ngajaran digawe di juragan anu beunghar. Nyaetana Juragan Darta. Kumaha tu pami abdi we mang? Ceuk Sambada bari neuteup ka si Dudung. Ret si Dudung ngareret. Neuteup ka Sambada. Dina hate si Dudung pok ngomong. Ke. Saha ye budak teh asa kasep kieu ye. Pok si Dudung ngomong. Memangna ujang bisa gitu macul di sawah? Insya Allah mang. Da abdi ke tukang macul, tukang tani sarua. Oh, nyalamun kitu mah nyahayu wae atuh, boga batur henteu. Teu gaduh mang kalarasan abdi nuju mileran pedamelan ieu teh. Oh nyahayu atuh kitu mah bunga atuh teu kudu neangan ka mana-mana, teu kudu jauh geuningan. Nya Ujang. Alhamdulillah geuningan ieu aya nu milarian damel. Mun pugu gen. Nya sugan we atuh bisa ngajodoh tak ka Nyi Mayang. Cek sini ini. Atarapi cek si emak harita ngageugeuykeun ka Sambada. Si Dudung harita melong ka si emak. Lah. Lain level nah atuh da. Ari Nyi Mayang kudu kawin ka tukang kebon mah nya. Nya nu penting mah gawe we di ditu sing bener. Penting nama. Cek si Dudung nganggap enteng ka Sambada. Saha ngaran teh? Sambada harita kerung. Sabab manehana di kota eta teh geus pada ararapaleun ngaran Sambada. Abdi mah bada mang. Bada. Henteu make sam. Henteu mang, abdi mah bada hunggul. Oh, janggeus wae tuh. Bada. Sing inget dunungan teh Juragan Darta. Jadi kumaha urangna? Lamun urangna bageur ka Juragan Darta tur nurut, nanaon ge diturutkeun. Tapi lamun urangna ngabangkang, nya geus tangtu. Juragan Darta geus moal mere diampun, komo deui bari jeung urangna curaling mah. Insyaallah mang. Mudah-mudahan we atuh. Abdi tiasa betah oge Juragan Darta tiasa nampi ka abdi. Ayo anu geus kitu mah. Sabaraheun bi sakalian deui jeung budak ieu si Bada geus ieu naon wae. Cek si Dudung harita ngarasa atos sabab manehna teu kudu jauh-jauh neangan nu digawe. Geuningan geus nyampak di dinya oge. Wios mang. Henteu sakalian. Ieu. Da aya duit mah ieu mah bisi meunang pagawe cenah tah. Bere daharna, bere ituna, bere ongkosna cenah kitu. Nya geus we, kitu kabeneran ayeuna teu kudu ngongkos da leumpang ieu deukeut kitu. Setengah jam ge nepi ka imah. Mohon atuh mang. Abdi teh mah tuang sareng ieu tah kerupuk oge pakinten gorengan. Sanggeus puguh kitu mah harita cereng dibayar ku si emak. Sedengkeun warga nu aya di warung anu tiluan harita neuteup seukeut ka Sambada nu ngaleos jeung si Dudung. Pok salah saurangna ngomong. Duh, hariwang euy ka budak ngora tah. Bisi dijadikeun alat teh ku Juragan Darta. Satu nu teu apal ka Juragan Darta. Piraku teuing beunana dijeng butuh jang pagawe mah piraku teuing. Dijadikeun alat teh lamun cek misalkeun eta budak teh jawara. Dari budak teh bisa nanaon mah komo katinggal di kawas jang Bada memang geuningan mani moal bisa engkeul oge budak kitu mah. Cek si emak anu teh apaleun yen eta teh anu disebutkeun Bada alias Sambada teh memang jawara anu geus ngelehkeun urang pasar anu ngaranna si Gondrong. Sambada di jalan harita pok ngomong ka Mang Dudung. Bari nuturkeun. Masih tabih kitu mang. Lumayan sagedeung deui tah belah dinya tah. Pokona mah di dieu mah moal aya nu arek curak-carek. Nyaho maneh lamun ka mana-mana ngomongkeun anak Juragan naon teh? Anak buahna Juragan Darta geus weh, pagawena Juragan Darta geus weh. Moal aya nu daekeun kumaha-kumaha ek preman rek kumaha oge. Oh kitu mang. Nya.
tekung silila lalempang duaan teh geus nepi harita ka salah sahiji imah anu tohaga. Katingali di eta imah teh loba penjaga anu keur darariuk, anu keur ngajaga dina lawang panto. Barang kadatangan ku sambada para panjaga harita kerung. Sabab anak nonton budak ngora anu rek dijadikeun pagawe teh geuningan maneh kasep. Asa teu percaya yen eta sambada bisa macul atawa kumaha. Tapi sararea ge eueuh nu wani ngomong ka si Dudung sabab si Dudung minangka pamimpin maranehanana nu gadah, nu galak tur temperamental. Sambada harita tungkul we teu nemongkeun yen manehna teh boga aji pangarti anu hebat. Sampurasun. Rampes. Di jero imah aya nemalan. Anu tetela geuningan eta teh pembantuna. Oh, Ci. Juragan aya. Aya geuningan Dudung tuh. Aya tuh di jero. Cek bioci harita. Anu geus kolot. Nyebutna ge Dudung we, da geus kolot atuh manehana mah. Sambada harita nyampeurkeun ka juraganana. Nyatana juragan Darta anu keur diuk we. Genah-genah tumbang kaki harita bari udud kelenyun. Sanggeus harita si Dudung nyampeurkeun ka juragan Darta sorangan. Pok si Dudung harita ngomong, "Punten juragan." Juragan Darta harita ngareret. "Kumaha Dudung geus balik deui geuningan geus meunang nu digawe teh?" "Atos juragan. Mana atuh bawa ka dieu?" "Mun sakedap Pak juragan." Harita juragan Darta neuteup ka si Dudung anu ngaleos tinggalkeun manehanana. Si Dudung nyampeurkeun deui ka Darta atanapi ka Bada anu memang keur ngadekul we diuk dibarengan ku anak buahna sorangan manikot di aping sok sieun leupas meureunan. "Bada, sumahan Mang?" "Dipiwarang ka ditu yo. Kapiwarang ka mayu ka payun, ka juragan Darta ayo." Ceuk Mang Dudung harita. "Oh, mohon Mang." Bada nangtung nuturkeun ka si Dudung anu lempang leuwih teu heula. Sanggeus nepi si Dudung pok ngomong ka juragan Darta anu keur neuteub seukeut ka Sambada. Song Sambada harita ngasongkeun leungeun ka juragan Darta. "Assalamualaikum juragan." "Waalaikumsalam. Sok diuk." Gek harita Sambada diuk nya kitu di si Dudung diuk dina kursi di hareupeunna juragan Darta. "Saha ngaran teh?" "Abdi mah Bada." Ceuk Bada harita bari tungkul. Teu nemongkeun saeutik oge yen manehna teh jawara gagah. Juragan Darta neuteub seukeut ti luhur nepi ka handap. Dina hate leutikna juragan Darta muji karena kakasepan ieu jalma. Pagawe manehanana nu anyar nu can ditarima ek jadi pagawe atawa henteuna. Kasep ieu budak teh. Kumisna mending ngaciripit kitu. "Urang mana ujang teh?" "Abdi mah kawit mati Ciherang." Geuningan jauh. Nangah aja da sangka kota ka dieu rek naon?" "Abdi teh puguh nuju milarian Pademelan we, naon we kitu pengalaman." "Geus pernah digawe di mana asalna?" "Nya di lembur we sa damel-damel juragan, macul, nyawah jeung sajabana we." "Oh, geus bisa berarti macul mah." "Memang abdi mah tukang macul juragan, tukang tani." "Syukur atuh mun kitu mah. Kabeneran kami ieu teh keur butuh pagawe euy. Pikeun ngagawean sawah jeung sakalian nungguanana gitu. Jadi ilaing ngurus kebon, ngurus sawah jeung pakaya nu lainna nu dituduhkeun ke ku si Dudung dianterkeun ka ditu ka sawah."
Jadi ilaing gawe sagawe-gawe naon we pagawean ilaing nepi ka timimiti macul nepi ka melakna ku ilaing ke di sawah di ditu. Kumaha sanggup? Sanggem juragan. Jangan geus lamun kitu mah. Artinya timimiti ayeuna ilaing geus diangkat jadi pagawe dewek euy, ditarima jadi pagawe. Dong, kumaha juragan? Wayana mengpeung rada beurang keneh anteurkeun euy. Lebah-lebahna di mana sawahna, batesna di mana, jeung kebon mana wae nu bakal digawean ke lamun geus beres sawahna nya. Mohon juragan. Jadi kieu pada setiap dahar ilaing dibere beas ku dewek euy. Deungeunna kur teh dibere asin we hungkul. Kumaha? Bebas ilaing dibere beas sakarung ku dewek saberesna eta sawah. Sanggup? Sanggem juragan. Nya geus atuh lamun kitu mah. Ayeuna ilaing wayahna ini ka sawah tuh diantar ku si Dudung. Lamun ayana naon ke ngomong ka si Dudungnya, sabab si Dudung mah 2 poe sakali atau 3 poe sakali bakal ngontrol ka ditu. Mohon juragan. Tong hariwang sare di ditu aya saung euy. Saung anu buni tur gede. Mohon juragan. Sanggeus puguh kitu mah. Si Dudung beberes pikeun bawaeun naon jang dahareunana, jang beasna jeung naon. Harita nganterkeun sambada ka sawah jeung sakalian bekalna. Mangrupakeun alat-alat jang masak sambada. Beas sakarung deungeunna we meureunna mangrupakeun asin. Sawadah. Cenah mah eta teh beas teh kudu beres nepikakeun sawah beres oge. Atanapi ulah nepikakeun kabeakeun sambada kudu bisa ngaturna hartina meureun kitu. Tapi sambada nyaluyuan. Sambada nu antukna dianterkeun ka sawahan anu lumayan jauh. Turun gunung unggah gunung. Kurang leuwih ka sawah teh ngakan waktu meureunan kana 3 jam ku jauhna ka sawah teh kaleuweung. Lumayan ngesang ka sawah teh sanajan memang teu pati jauh-jauh teuing. Lila sote di jalan teh ku ngabalungbang jalan anu memang barala jarang diasuh. Jadi eta sawah teh sawah anu geus tara diurus sama sekali. Hartina meureun kudu dibedah kadua kalianana ku sambada. Sabenerna mah lamun misalkeun jalana geus bener jeung itu jeung ieuna mah kudu lila ka sawah teh. Paling lila oge 20 menit ka sawah teh. Ngan kulantaran di jalan bari ngabalungbang segala nemehakeun waktu 3 jam kakara bisa beres. Sanggeus nepi sambada ka hiji tempat nya tanah sawah. Tangkal kai nu bararadag caraneom mentak pikakeung. Sambada ditempatkeun di hiji saung anu mana eta saung teh kasebutkeun saung anu tohaga. Sanajan leutik dangaranna ge saung sawah. Tapi eta saung teh kaasup kuat. Dihang-tihangna oge sagarada ping-ping. Tur eta saung teh kasebut saung teh rada gede, hampir kawas mirip imah we saung teh. Buni. Dages puguh paragi pangcicingan. Loba jalma anu geus pernah gawe didinya tapi memang teu sanggup jeung teu kuat. Kulantaran berat ku pagawean jeung anu memang loba gogodana kacida di eta tempat teh. Setan, dedemit, siluman, selemin, araraya. Teu kitu kumaha. Di tempat anu hara-haraeun jauh ka kota, jauh ka desa. Aya di tengah leuweung. Sanajan teu leuweung-leuweung teuing tapi tempat teh mangrupakeun sanget. Belah dituna aya walungan anu teu sabara gede nu ngiricik anu mantak jadi keung. Pok si Dudung harita ngomong ka sambada bari neuteuk. Tadi dieu sambada, pada mohon Kang. Di dieu ilaing teh kumaha? Betah teu?
Insya Allah mang betah. Tah, lamun betah syukur. Tuh tempat maculna, alat-alat paculna, lencog, arit, congkrang jeung sejabana tah aya di dinya di gudang. Tinggal bukakeun dina peti eta kabeh alat-alat aya di dinya nya. Tah ieu beas teh 50 kilo euy sakarung. Ieu beas teh ulah dihamur-hamur ku ilaing. Sabab ilaing kudu mereskeun heula sawah nepi ka naon ngaranna teh nepi ka siap di ala engke parena. Engke lamun geus di ala parena tah berarti ku dewek dikirim deui sabab loba kene pagawean. Pamitos sawah ngademlanan deui mang. Gampang geus beres sawah mah moal beakeun pagawean pokona mah. Aya sawah, kebon jeung nu lainna. Pokona mah moal beakeun pagawean. Yang geus kitu eta, tadeungeunna kareta dina ieu digantungkeun tak urang. Ceuk Mang Dudung harita nuduh-nuduh. Sedengkeun sambada kutibah mangut we hungkul. Siga anu sieun Bang kacida ku Mang Dudung teh. Anu sok padahal manehna teh hiji jawara anu memang keur nyumput di nu caang. Janggeus dewek aya reka ditu deui balik deui euy. Tong ka mana-mana omat. Engke 2 poe 3 poe deui dewek ka dieu nya. Ceuk Mang Dudung harita. Mohon Mang. Ya jok. Mimiti gawe mah isukan we ayeuna mah. Beberes heula anu lain we. Tempat sare naon itu tia nya. Mohon Mang. Sageus puguh kitu mah. Mang Dudung ngaleos ditempokeun ku sambada bari imut ngaglenyu. Sambada inget ka omongan tukang warung yen Juragan Darta teh boga hiji wanoja anu geulis anu ngaranna Nyimayang. Nyimayang. Aing inget kana kasih emak tukang warung. Cenah Juragan Darta teh boga awewe anu geulis ngaranna Nyimayang. Kagelisan nasi kumaha nya. Nasi kasih euis. Pot aing we kitu bogo kasih euis. Padoting ayeuna mah aing rek beberes heula ieu sampe betah sareng ke Ceuk sambada harita bari keprak-kepruk kana saung. Anu mana saung teh mangrupakeun saung anu buni betah nakaranan seseg. Sedengkeun si Dudung harita tukung silila nu geus nepi deui ka kampung ayeuna mah nu teu kudu beberes heula jalan, teu kudu ngabalungbang heula jalan. Ayeuna mah ngabulungbung jalan teh leumpang duaan jeung babaturanana. Sajeroning perjalanan harita ngobrol we. Nu antukna harita anjog ka imana Juragan Darta. Anu papanggih samame asup ka imah teh jeung Mang Ohang anu keur nangtung dina hareupeun imah. Di mana Dung? Itu puguh ti ditu Mang. Tos nganterkeun si Bada ieu nu digawe di Juragan Darta. Oh, si Bada. Nya puguh gen. Itu di tuna di leuweung di ditu teh geuning. Nu di sawah nu di lebak. Oh, kitu. Sabaraha urang? Saurang. Tapi teuing bisa gawe teuing henteu ta budak teh. Nah, kitu. Katingalina budak teh mun dikasepna keranan, komesna gue ngajaripit. Tapi tuh ka bisaeun gawe duka henteu euy. Nya tingalikeun we heula. Angke we geus 2 poe kita yang di ka ditu. Oh nya. Tapi geus sagala dibere meureun. Geus sagala dibere mah. Nya geus Panghang. Rek beja heula ye ka Juragan. Yen si Bada teh geus ditempatkeun di ditu. Oh nya tujuh. Sanggeus puguh kitu mah leos we. Si Dudung asup ka jero imah rek ngabejakeun ka Juragan Darta. Si Dudung sanggeus aya dina hareupeun panto harita uluk salam seperti biasa numpang mukakeun teh nya teranggar we biosi. Bi Juragan aya. Aya Dudung itu keur ngobrol jeung Nyimayang. Oh. Nu kabeneran Juragan Darta teh harita keur ngobrol jeung Nyimayang. Sebab Nyimayang ngadenge tibadegana nya teh biosi yen aya pagawe anyar anu cenah makasep. Nyimayang ngerasa penasaran nah bener aya pagawe anyar atau henteu.
Nya pugugen Mayang kamari teh kebenaran si Dudung dititanengan pagawe ku ama teh pek teh manang berenting ti mana eta budak teh ngaranna Bada Kasep. Emang tiasa damel ama. Ya meureunan matakwani narima ge berarti bisaeun gawe da nyebutna mah manehna ge tukang tani cenah di kampung. Emang urang mana gitu ama? Ari jalma mah budakna mah urang Ciherang eta ngaranna teh si Bada. Hmm, Piraku lamun teu bisaeun gawe teh mah da mun teu bisaeun gawe mah moal daekeun narima pagawean kawas kitu da geus dijelaskeun kitu kieuna. Manehna sanggupan nyanggupan deui kana pagawean. gitu ama nyantos atuh gitu mah. Ceuk Nyi Mayang harita tapi dina hatena mah ngarasa penasaran. Teuing aya perasaan penasaran sagala rupa. Nasigah kumaha eta jalma nu ngaran Bada teh anu gawe di bapakna titah tani di sawah lebak di ditu anu teu pati jauh teuing ti imah manehanana. Rangkeur kitu harita katempo Mang Dudung anu nyampeurkeun. Punten juragan. Kumaha dong? Geus nepi si Bada teh? Entos juragan. Samali jigana mah betaheun Bada oge. Oh kitunya syukur we tuh. Geus dibejaan itu ieuna beas naon geus dibawaan. Entos juragan pokona tos disiapkeun we. Emang lu dengen gitu mah eta pami di ditu babona. Nya ludeung atuh Neng. Da pami teh ditu ludeungeun apa nginten katingalina maremir. Eta mah bari sumangetna karanan berarti manehanana ludeungeun geus biasa nyorangan jigana mah. Cep Nyi Mayang harita jempe. Dina hatena Nyi Mayang harita ngomong. Aing geus penasaran saha sebenarnya jeung nu ngaran si Bada teh cenah mani kasebutna Kasep ngalempereng koneng teh jadi sabiwir hiji. Saha sih? Nyi Mayang harita nu ngahulang harita pok Juragan Darta neuteup ka Nyi Mayang nu ngahulang. Kunaon Mayang nu maneh ngahulang kitu? Henteu ama. Oh nya geus atuh kitu mah. Geus dahar. Tah can ama. Nya juga udah dahar heula tuh. Mohon atuh ama. Mayang mereka pengker heula. Nya juga tuh. Sanggeus kitu Nyi Mayang harita indit ka tukang. Sanggeus aya di dapur Nyi Mayang harita rurat-ret ka kenca ka katuhu eueuh sasaha di dapur teh. Nyi Mayang anu ngahaja neangan Mang Ohan. Barang keur kitu kulutrak kadenge harita nu mukakeun panto. Nyi Mayang anu keur nangtung curinghak ningali kana panto anu da nu muka. Nu tetela geuning anu mukakeun panto teh nyaeta Bioci. Bioci? Nen. Nuju naon di diatur Nen? Ari Mang Ohan ka mananya? Oh Mang Ohan nuju di payun tuh katingali teh. Tadi teh nuju nangtung dah. Punten Bi. Bi orang ka dieu atuh. Oh mohon make sakadap atunya. Ceuk Bioci anu kakarage asup harita geus balik deui keluar. Arek ngageroan Mang Ohan. Mang Ohan anu digeroan harita langsung ngurunyung we. Punten non. Aya pergi naon di teh? Mang. Mamang terang. Kayak jalmi anu namina Bada. Teu terang puguh non. Nya kumaha kitu? Sauna eta jalmi anu namina Bada teh cenah didamel di ama. Kerasa teu mamang ngontrol ka pali ditu. Emang kunaon kitu Neng? Henteu hoyong ningali we. Kitu. Maksudna sareng Neng. Henteu mamang we nyalira ka ditu. Nah leres eta jalmi teh. Saurna cenah meni Kasep teh cenah. Oh, hehehe. Nyamun atuh engke mamang ka ditu apa sesonten we. Gitu. Maksana di ieu? Henteu mang ditingali we diintip gitu. Oh, mohon mangga atuh. Mang Ohang harita ungut-ungutan surti kanu jadi naon kahayang dudunganana. Mang Ohang tara pernah ngabaha kanu jadi dudunganana nyatana Nyi Mayang. Waktu anu nyerelek ka sore.